babah gulingkeun bangkong luncat menot ese ya di luar kepala dengekeun hap anjir kuring lempar mapai emper jalan duaan jeung panutan rerendengan lepang santai sisi jalan ngarah aman duaan jeung panutan hei rerendengan neng gelis kabogoh akang oh neng gelis engkang hoyong tepang umpami teu aya pamengan etah langkung sae urang tunangan malam minggu aye pergi ke bioskop bergandengan sama pacar nonton kompor curi teh sia suwe deui aing boro didengekeun eta teh boro kuat lenggutan urang eta mimitina beres sorana mah aya sora waas eta lebah lagu terakhir Gusti nonton kompor salah eta teh sanajan sorana merdu sanajan sorana geunah sanajan cengkokna mahi tapi lamun rumpakana salah mah salah eta teh ngaranna teu harmonisasi hari rumpaka teh naon sih mang Gusti toba eta kapal teh nyahoan rumpaka ari rumpaka teh kata-kata lirik lagu lain nonton kompor ya dicontohan ku akangnya ya malam minggu aye pergi ke bioskop bergandengan sama pacar kompor nongtot suwe ya parahan manehna masih mending orang keneh nonton kompor manehna kompor nongtot jee siapa yang nongtot kompor saha nu nongtot wayah kieu salah ya nonton cowboy lain ieu ngomong-ngomong urang teh ayeuna teh dititah kumpul ku saha ku guru urang Maharsi Kombayana maksudna urang teh titah newak si Gatut Gaca si Astra Jingga sapara kanca utamana urang teh kudu bisa ngagagalkeun si Abimanyu sang kantong tulus jadi raja ieu di Mak Tukara pangna Abimanyu entong tulus jadi raja sabab ieu teh ancaman pikeun raja Syudana sabab dina kitab Paririmbon Nagara Astina di dinya aya katerangan aya tulisan aya ramalan yen isuk Jaganinggeto Nagara Astina teh bakal dirajaan kuturunan manusia nu kaansikan ku Wahyu Cakraningrat sedangkeun dua-dua tiluna
manusia di maracapana di jagat wayang-wayangan nu kancikan ku Wahyu Cakraningrat teh lintang ti si Abimanyu. Ayeuna leuletikanana Abimanyu jadi narpati di Madukara. Wah bakal bahaya. Tah urang teh kudu jadi subversif, kudu ngahalangan ieu si Abimanyu sangkan tong tulus jadi raja di Madukara. Palakah mawa gendang senjata bawa samapta parabot perang sikap pedang tam sirikadawi dican rasa panah limpung tong tinggalin kalah kama banjut gendang perang sanarek ngamen ka Sungai Buntu meureun. Oh nyapan masing-masing ge aya bagianana bro. Nya urang mah mawa gendang pantes da urang mah prajuritna bagian seni, bagian penghibur. Kuring tukang gendang nugas kasohor di kota Bogor, kasawang kurang Karawang, kamasur di kota Cianjur, kajugjug di kota Gajilung, kapercanten kurang Banten, jadi sabiwir hiji urang kepuh. Nah teh nyambung siapa nih Gajilung. Aduh areke jadi sabiwir hiji maka dituna teh urang Cileungsi, Pasir Awi, Pasir Ranji, Hegar Mukti. Piraku tina I kana U eta teh ngaranna teh Murwakanti. Ari Murwakanti teh naon sih coba si Murwakanti. Ari Murwakanti teh numutkeun dina undak usuk bahasa Sunda. Susunan kalimatna teh lamun mimitina make aksara a we, lamun mimitina make aksara u we, lamun mimitina make aksara o we, lamun mimitina make aksara i we, lamun mimitina make aksara wungkul wungkul tah ngalut wungkul ngagumpel tah eta ngaranna Murwakanti. Kadeti soleh model contona we, model contona dina lagu anu make Murwakanti aksara a kabeh nu kieu ning. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Dak 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 suara sepatu kuda tuh AKB. Ayeuna lamun make aksara U. Pada hari Minggu kuturut aya ke Garut, naik delman butut, ku duduk di sudut Pak Kusir yang sedang asik cemberut, mengendali kuda bari nyonyo. Tati Garut nyonyo naon sia ti Garut bari nyonyo belut tas belanja di pasar meuli belut tukang kusir teh nyonyo belut ya geus teu kudu ngapalkeun Murwakanti. Ya cek Kang Muhammad Carasam ge tukang gendang mah nu penting mah ramo tah dampal heungeun nu penting mah mun urang rek diajar nyinden sugan rek diajar ngadalang pantas kudu ngapalkeun Murwakanti, kudu ngapalkeun undak ozok basa rek diajar ngagendang mah tah ramo nu penting mah. Kuring tukang gendang nu geus mancanagara sudah sering keluar masuk luar negeri, sudah keliling antar benua, tukang gendang nu geus mindang pepentasan teteleuman ka kapalan
malahan bisi terpercaya ya kamari ge urang mah nabeuna jauh ngagendangna di mana tekarak balik di negara Taiwan. Gusti ka Taiwan nabeuh kan itu ngagendang. Iya emang aya nu hajat kos di urang gitu lain di nu hajat kos di urang ka ditu soter nyalain pan lobana di urang mun ka ditu teh pan jadi TKI atawa jadi TKW gawe teh di ditu di naon jadi babysitter di barbershop dalam rangka diplomasi budaya. Waduh memperkenalkan budaya urang ke negara Taiwan ngagendang di ditunya di Taiwan lain eta lamun ka Taiwan meureun urang kudu bisa bahasa ditu meureun kudu bisa bahasa Tionghoa bahasa Mandarin bahasa Chinese bisa emang ngomongna jangan ditanya beres budak namanya mal sapati-pati mal sapeda nabeuh ka negara Taiwan mun teu bisa bahasa Taiwan mah sameme kuring ngagendang teh memperkenalkan rombongan heula di depan duta-duta seniman Taiwan duta-duta besar kieu ngomong bahasa Taiwan bahasa Mandarina lemeh ngagendang teh muqaddimah heula wan antacia wuten yen ting siang sui cauruk ke kai wae sui hai si kapipu iau tai tai beres ya coba balikan deui sarua teh jeung nu tadi bisi saka lamun beda berarti saka mun sarwa berarti bener bisa cing balikan deui wan antacia uten yen cing siang sui cauruk ke kai wae sui ai si kapipu iau tai tai bener tapi namanya ngaconya sarua eta naon hartina bahasa Taiwan bahasa China nu tadi mun cek bahasa urangna hartina teh kieu wan antaca wilujeng wengi para tamu undangan uten yen cing siang sui cau panon kuring geus karasa tunduh rukokai we sui boleh ka saya minta minuman hai si kapipu iau teh teng cai kopi kang carsam tong amis teuing tung sigelo aduh tung na we sia mah kana inuman wae di Taiwan pindah deui uing nabeuna waduh beres rombongan namanya pundah pindah wae nabeuna aduh di Taiwan kamanata pindah nabeuna menang panggilanana kan negara Belanda. Wah hebat bikin jauh wae Belanda mah benua Eropa. Iya Belanda eta anu ibu kotana Amsterdam. Iya tempat kampung halamannya pemain bola legendaris Ruud Gullit. Betul negeri bunga tulip. Iya anu tim sepak bola nate ayak-ayakan ayak Amsterdam aduh ka Belandanya beresnya di nu hajat diplomasi budaya kene memperkenalkan budaya urang rara sepunta urang ditu urang Belanda karena seni budaya urang jemoran atuh rara sepunna mah nyalain eta lamun urang ka ditu nabeuna emang bisa ngomong bahasa Belanda na nyemol pati-pati bisa bisa beres sebudak namanya bisa wae memeh ngagendang teh memperkenalkan rombongan heula di hadapan orang-orang Belanda kieu bahasa Belanda na kuya ben damas in heran the sing and the song and the sigmatul at the bata and the blood called the nagen crop as dikam kelapar out to the dime of the two Gusti kasih bahasa Belanda beletak-beletuk itu aduh eta naon hartina mun cek bahasa urangna hartina teh kieu Hoya ben damas in heran wilujeng wengi bapak-bapak sareng ibu-ibu
the sing and the sang and the sigmot di dieu aya sampe nu menang nyepan tola the bata and the blag ditutu dina jero jubleg hal the negen krot bes dikam kelaper au dicampuran ku kalapa menang marud to the name of the tuk nu kitu ngarana gagetuk terus oblog bener ro didengekeun ku aing si goblok deh tungtung nama sia makana kadaharan di Belanda pindah deui wing nabeuna waduh beresnya beres rombongan udah pindah wae yeuh bulan Sawal geus ulah pindah rombongan we tuh obat teuingan aduh ka mana pindah nabeuna ka negara India wah beres yeuh ngadeuketan ke Asia Selatan ka Indianya ka India bisa kene bahasa Indiana weh jangan ditanya komo di India mah weh ngepaseh pisan dalilah harita nabuh di India aya kana 8 bulan betah di ditu malahan hampir-hampir wing boga pamajikan jeung orang India dari teh boga hadean boga kabogoh jeung orang India saha ngaranna Madhuri Dixit waduh artis Bollywood digelo ada mah Madhuri Dixit ngan hanjakal terjadi pamajikan nah tepira masalah nama tibang beda keyakinan oh beda agama beda keyakinan beda paham ideologis beda keyakinan beda aliran ajaran beda keyakinan maksudnya beda keyakinan teh kuring bogoh ke Madhuri Dixit yakin tebogohan ka uing goblok nyalain beda keyakinan gelo eta sia mah eta mah bogoh gayung meureunna bogoh batok eta mah bogoh sorangan ayo gelo di sebelah di Indianya India bisa kene bahasa Indiana oh jameureun batur di India mah komo uing kuat paseh pisan lila di India ubah memeh ngagendang teh memeh maju tatalu memperkenalkan rombongan heula make bahasa India kieu bahasa Indiana ubah jahe cabe mahal jahe cikur cikur kedukan maupun panggung tumeka tomere yarok kekeotan mitohaku tu napiara taraje gantar pangajul gori gusti gori eta bahasa India sia ka taraje ka gantar ka gori oh bahasa India eta wah teu nyahoeun ge nya lain eta naon hartina eta taraje gantar pangajul gori mun cek bahasa urangna hartina teh kieu mun cek bahasa urangna taraje gantar pangajul gori artinya ya malam ini Anda akan kedatangan oleh seorang artis. Artis Surabaya. Jadi bahasa Indiana artis teh gori. Gusti aing kakarak ngadenge da. Bahasa Indiana artis teh gori. Berarti lamun eta artis boga anak ngaranna tongtolang. Bapana artis ninina artis nangka buruk toba hatina lobet sama bayo alah igelo coba yang nyawa tepak gendangna kurang tes yang nyaho nabeuna jauh wae teh kang gendangna hayangnya ho coba tepak gendangna sok rek minta tepak gendang naon ge gela coba jajal heula kemperangna sabab kamari matasna beuh di Cikiwul di Gunung Putri di Setu Bogor dah kangaran-ngaranna ge Bogor atuh kota hujan boro-boro artina usumna halodo ge di Bogor mah hujan wae sorena teh rada kagirimisan bisi kulit gendang na ngendoran katisan
kita sabab boro-boro kulit gendang eta kulit taeun mun katisan sok mendoran pan kulit naon yo kulit bedug sekan ngariut saka bulusan ge coba jajal kemprangna aya sorana kene eueuh kamari kagirimisan di Cikiwul di Bogor cing jajal heula kemprangna hap aya keneh tapi na coba gedungna enak hap Allahu Akbar duh kita sanu adan wayaki ye batur keur ngajajal gendang engke adan subuh mah jam 4:30 geus hayang buru-buru pindah ka babawangan isukan pindah ka babawangan mah aduh ampun lengan coba tepak gendang ke bisa nu kumaha nu kieu nih pring pap bandeng pring pap bandeng biak bandeng wah royal di dieu mah ya di dia percaya kasemur-semur daging aya sop oge aya sop karedok aya cing pring pap bandeng coba jajal kap beresnya bener babah gulingkeun bangkong luncat menot ese ya di luar kepala dengekeun hap anjir beresnya bisa wae babah gulingkeun bangkong luncat ngait eta ngait biasa mah aja ge ese sia ngait mah blog sia teh coba cing hap ye nya aduh bisaan eta ngait dia masih kene ka udag ing nu hese teh sia nu bangga teh sia kah iya mal bisaeun ieu mah pak pok ting dung pak pok ting deng remapang pak pang pak baba bang dung bang pak pok pak tu ting dung ting bang pak pok pak tu ting dung ting bang pak pok tu ting dung ting pak pok pang dung dung ting dung pak pok pang dung dung ting dung pak dung je bang dung pak rong ting pak tu ting pak du ting dung dut rong ting pak tu ting pak du ting dung dut bangdut ayo gendut bisa hese sia lila ngebelengep sok sia tukang gendang nu geus keliling Eropa teh hayang nyaho keliling antar benua tepah gendang ngelokos tadi bisa ayo tong ngabelengep wae sia urang mah ngabelengep lain teu bisa keur nengetkeun Brahma irama ya di luar kepala dengekeun hap bangdut ayo gendut hebat rame gila maneh mah nyebut rame soten nya meureun rombonganana rame nyejeng rombongan ama moal teu nyebut rame wae darasan akang mah gendang teh ditepak da tetempuan akang mah gendang teh ditepak da sirahna nu ngablekuk mah
jauh tuh. Hah? Jauh teuing lalajona. Oh, apa jauh teuing gitu lalajona? Teuing Kakang mah. Oh, kurang deket. Kurang deket. Apa pedatas noron 3 peuting gitu? Panonna kesobet. Jadi rada lowbet panon deh. Kurang deket sugannya. Ya. Mantake lalajona tong jara raut teuing nah. Dia sing deketan. Euy sugannya di dieu nya. Tah, di dieu sugan deket namanya. Coba Bang Pap tulak bandingkeun. Mundur ta mundur, maju ta maju, jaipong blekuk. Coba sok teh. suga lari deket banyak. Awas tong kicep. Moal kapalingan tempo akang. Tong kicep tempokeun. Hap. Mundur. Maju ta maju. Ada ipong. Guring teh. Aing boro-boro hayang nyawer. Hayang ngapelangkeun we ka laut. Gendang teh ditepak sirana nu ngeblekuk mah blok teh. Nyemang lagi teh ditepak gendang mah. Tuh nu ngagendang nama itu tuh. Mang Mamat beton. Obat deh.